Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Ayeuna dilajenkeun kana kitab Sulam Topek halaman 25. Mangga anu gaduh kitabna urang buka sasarengan, urang mutolaah, urang samikeun logatanana. Anu tacan logat mangga logatan. Upami abdi salah dina narkib atawa dina macan aya kitab mangga lereskeun di komenan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Yeueun nya ayeuna. Paslun ari eta hiji pasal atawa paslan. Maca kuring kana ieu pasal takdiruhu ra'aitu paslan. Paslun takdiruhu huwa paslun. Huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Qara'tu bi paslin, paslin bisa. Qara'tu maca kuring bi paslin kana ieu pasal. Waman jeung ari sahaning jalmana intakodo anu batal ieu si jalma intakodo anu batal naon wuduna ieu si jalma haruma mangka haram alaihi ka ieu si jalma naon as-sholatu salat jalma anu batal wuduna haram salat wa tawafu jeung haram tawaf wa hamlul mashafi jeung haram maca atau mawa mushaf wa masuhu jeung haram nyambakna ieu mushaf ila lisobi kecuali pikeun budak lidarosati karena perlu belajar ieu si budak wa jeung haram ala ieu teh wau atap berarti wa jeung haram alal junubi ka jalma anu junub naon hadhihi ieu anu opat anu tadi teh haram tawaf haram Al-Quran, haram nyabak Quran, itu tah. Haram sholat, haram tawaf, haram Al-Quran, haram nyabak Quran. Wajeng haram ala junubi kaja, wajeng haram deui cenah ala junubi kaja mana junub naon hadhihi an opat anu luhur tadi. Ditambahan kerja mana junub mah wa qiraatil Qur'ani jeung haram macana Quran, wa muksu masjidi jeung haram cicing di masjid. Wa alal haidi wa jeung haram deui alal haidi ka jalma anu haid wa nipasi jeung ka jalma anu nipas naon hadhihi ieu anu genep tah nu luhur opat ditambah nu bieu 2 di dieu tah jadi genep haram ke jalma anu haid jeung nu nipas ditambahan deui haram wasaumi jeung haram puasa qoblal inqita'i dina samemeh pegatna ieu haid wa tamkinu zauji jeung haram kongangna ngalap suka gitu tah ngalayanan ka salaki wasayyidi jeung ka gustina mun jadi abid maka dununganana minal istimta'i tina ngalap suka bima kalawan perkara baina suratiha anu tetep ieu mah antara bujalna ieu si haid warukbatiha jeung tuurna ieu si haid qabla gusli dina samemeh adus haram dina samemeh adus mah main teh gitu jima jeung salaki. Paslun ari ieu teh hiji pasal takdiruhu huwa paslun waman aris wamin suruti sholati jeung eta tetep tina sawarehna pirang-pirang syaratna salat atau harotu ari suci ani najasati tina pirang-pirang najis suci di pil badani dina badan wasaubi jeung dina pakaian wal makani jeung dina tempat wal mahmuli jeung dina anu dibawa naon lahu wal mahmuli jeung anu dibawa lahu ku ieu si jalma jadi lamun sartina sawahna pirang-pirang syaratna salat teh suci tina pirang-pirang najis dina pakaian dina badan jeung dina tempat salat jeung anu dibawa ku itu si jalma. Mata kemun aya mau mawa dompet kadang sok disimpan di hareup bisi urang teu yakin duit eta teh bisa aya najisan jadi tara dibawa salat tara moal duit tara moal dompet salat mah fa in laqa tuluy lamun mah nepungan hukana itu huka itu si jalma naon najis aulaki atawa ngantelan ieu najis siabahu kana pakaianana itu jalma nu salat au mahmulahu atawa kana anu dibawa ku itu si jalma
batolat mangka batal naon salatuhu salatna itu si jalma. Keur salat aya najis. Misalkan salatnya di luar di emper masjid gitu tah. Nah sajadah teh aya hayam ngaliwat modalna sajadah najis tah tempat salatna batal salatna. Illa ayal kia kecuali lamun mah illa ayal kia kecuali lamun mah buru-buru dibuang naon hu itu najis halan dina waktu harita. Misalkan aya getih cak-cak murah kurang buru-buru disintrek deui tah mah teu najis teu batal salatna. Au yakuna atawa bukti itu najis au yakuna atawa bukti makpuan eta anu dihampura naon anhu itu najis. Kadami jarhihi sapertikeun getih lukana itu si jalma. Misalkan urang teh aya luka dina tangan kaluar wae getih ya geus dibuntel ku perban oge kan getih teh najis. Eta mah teu najis anu kitu mah. Najis anu dihampura basana au yakuna makpuan. Wajibu sareng wajib naon izalatu najisin ngaleungitkeunana najis lam yupa anu henteu dihampura. Wajib ngaleungitkeunana najis lam yupa anu henteu dihampura naon anhu ye najis. Bizalatil aini ku ngaleungitkeun rupana ye najis. Mintina buktina rasa walau jeung rupa warihin jeung ambe. Bil ma'i ku cai al mutahhiri anu nyucikeun ieu maun. Wal hukmiyatu jeung ari najis hukmiyah bijaril ma'i eta tetep ku ngaberjalankeunana cai alaiha kana eta najis hukmiyah. Jadi wal hukmiyatu jeung ari ngabersihkeun najis hukmiyah bijaril ma'i eta tetep ku ngaberjalankeunana cai alaiha kana ieu najis hukmiyah. Wal kalbiyatu jeung ari najis ari ngabersihkeun najis kalbiyah bigosliha eta tetep ku ngawasuh atawa ngumbah ieu najis kalbiyah sab'an kalawan 7 balen. Ihdahuna ari anu salah sahijina anu 7 mamzujatun eta anu dicampuran biturobi ku taneuh atau huri anu suci ieu turob. Wal muzilatu jeung ari kumbahan lil aini kana ngaleungitkeun ayeuna najis. Wa inta adadat jeung sok sanajan bing bilangan ieu ngumbahna wahidatun eta dihitung sahiji. Pan ngumbah teh 7 balen, tapi nu dina 7 balen eta teh dina sabada ngaleungitkeun ayeuna najis. Lamun samemeh can leungit mah rupana ambeuna atawa rasana tong ka dihitung hiji ke geus beres heula tah rupa angse jeung rasa teh geus eueuh. Eta najis teh karek baru dihitung hiji 2 3 4 5 tah anu kagenep atawa anu kalimana pake taneuh. Tuluy ka dituna pake cai deui. Wa yustarotu jeung disyaratkeun naon wurudul ma'i ngadatangkeunana cai ingkana sok sanajan bukti ieu cai qalilan eta anu saeutik. Jadi kudu dibanyur kana eta najis ngadatankeunana cai teh. Tong dilelep-lelepkeun. Paslun ari teh hiji pasal wa min suruti sholati jeung eta tetep tina sawarehna pirang-pirang syaratna salat. Istiqbalul kiblati ari nyang hareup ka kiblat, wadukhulil waqti jeung ari asup waktu. Wadukhulil waqti jeung asup waktu. Wa islamu jeung Islam, teu Islam mah teu sah salatna. Wa tamiju jeung hideung, can hideung teu sah salatna. Teu asup kana syarat salat si budak keneh misalkeun. Wal ilmu jeung nyaho bipardiyatiha kana kaparduanana salat. Syarat salat tah nyaho kana parduna salat teh. Rukun salat, pardu salat teh. Wala ya'taqida jeung ulah nekadkeun itu si jalma pardon kana hiji pardu min purudihanu tetep tina pirang-pirang parduna salat sunnatan kada jadi sunat. Ulah nekadkeun hiji pardu kana sunat, toh ieu mah sunat teu kudu dibaca. Gitu. Wasatru jeung nutupan aurat bima kalawan perkara yastiru anu nutupan bihi ku ieu emak naon launul basyarati warnana ieu kulit li jami'il badanil khurrati kasakabeh badana jalma anu merdeka. Jadi awewe anu merdeka
Li jami badan hurati kasakabe badan awe anu merdeka. Jadi awe anu merdeka ila waji kecuali dampaleung ila kecuali ila beungeut wa kapaini jeung dua dampaleungeun. Jadi awe anu merdeka mah lamun salat teh kudu nutupan aurat jeung nutupan auratna teh wajib sakabeh badan, ti handap, ti luhur, ti sisi kudu katutupan. Kecuali beungeut jeung dua dampaleungeun awe anu merdeka mah. Wasatru mah jeung nutupan perkara baina surati anu tetep ieu mah antara buja warukbati jeung tuur. Lidzukuri kalalaki wal amati jeung amat. Ai lalaki mah cukup asal nutupan bujal jeung tuur. Sah salatna wal amati jeung amat. Amat teh naon budak gitu, abid. Ayeuna mah geus eueuh. Min kulil jawanibi ti sakur-sakur gigirna itu si jalma la asfali henteu ti arah handap. Mamatak lamun urang salat teu make naon-naon, make sarung doang. Teu make salempak lalaki ye. Sah salatna. Tapi lamun awewe mah kudu kabeh nutupan ti handap, ti luhur, ti gigir. Mun ti handap kudu nutupan kana tembokan gitu, kana keramik, kana ubin. Paslan atau pasun wallahu alam bisawab.